ah dibuat geus beres. Aduh ini mah cocok balik sini. Mah dibuat lah pangsiun aing lah. Dibuat teh harayan aku mah sudah cara rapi dibuat gini teh. Da ieu teu balik kumaha ada urang teh PSBB di Jakarta aku teh suka dahar-dahar pisan. Balik gak ada duit. Da eta gara-gara masang wetok ya teh. Info jongkok. Info opat genep datang 45 pergi penasaran hantar paspor. Bingung ya. Kapan aku kieu mau kudu kumaha atuh majikan. Baiklah mabrehna we. Itu penting mah dibuatin geus beres urang jadi teu kulik. Saya tuh pengen ketemu sama hayam unggul tapi kan bae teu boga duit ge hayo. Anu rek mantok teh nepi ka kiwari jam sabaraha can mantok-mantok. Ku aing di dagoan teh sangung geus dihaneutkeun. Haneutkeun ge dina durukan ada sidik teu kabeuli gas. Hawu pan geus sidik rempah hawuna. Dihaneutkeun ku aing durukan bae bau limun oge Di jam sabaraha we can mantok-mantok geus goblok teh. Poe kumaha mantokna cenah. Saha nih Jaruk mana itu? Lo pan sangu geus haraneut. Tar aja geus disayur. Iwung. Tapi can mantok. Tuh geuningan. Si goblok teh panjang umur. Karek diomongkeun ku aing geus aya ngajangkor. Katingali geuning irungna hideung teh. Ya. Si goblok. Lain inget mah ka pamajikan. Kalah hayo we dilelehkeun teh hayam. Ai sia jeung hayam we hirup teh koplok. Sia. Jago. Kamu cager. Aku teh sudah kangen ka maneh teh. Nya ka pamajikan mah. Ayo we uruskeun teh hayam goblok. Ai sia. Jangan sudah tidak cantik lagi. Kan ieu. Ieu dewek dunungan. Kasar yang manurut kunjung goblok ke hideung teh. Kamu teh kesini. Aduh, kamu kenapa ini kunaon? Kamu nggak bisa nempok? Aduh, pantesan saya ingat wae. Kamu ternyata sakit. Ih, kunaon luka. Manehna? Aduh, sia jalu, maneh mungkin kabar kieu ieu. Panon ku teu bisa beuntak ikut. Pada teh diurus. Ku majikan dewek kamu. Kamu enggak dibawa ke dokter? Enggak. Aduh, manehna? Kunaon ya hayam nagan baronyok kieu? Daradu. Goblok sia mah lain gobo-gobo atuh ke puskesmas. Kayak nggak mampu aja kamu mah. Bilangin kalau dia minta bayaran saya ntar pulang dari kota ntar dibayar. Kamu BPJS aya di handphone kasur. Gak mampu pisan kamu mah. Kenapa kamu mana duit oke tara goblok. Tidur kamu? Jam? Wing teh ingat ka maneh teh. Dahar rasa tuak bari nginum masa tepuguh rasa ingat ka maneh. Masang nomor ke sok balik wae da inget ka maneh. Ieu Sok saya kalabok heula moal. Balik kuat tempikeun kaki lah kalabok kecayu heula ieu mah. Ginungkeun ka baronyok kieu. Ieu mah. Dasar kamu mah istri yang tidak berguna. Ya. Goblok sia mah. Aduh, ieu mah. Kamu haus ya? Diam kamu. Nih. Besok ayeuna mah ngalabok heula kamuna atuh. Kan kamu teh belum ngalabok. Kamu Sok burung ngalabok heula. Ih, kamu mah. Nah, lepas kamu diem. Ih, si cantik. Diem ya. Aduh, soal gimana baronyoknya? Ntar beli makanan lah yang agak enakan saeutik.
Waduh kan saya tarik ngalabok mah, hayam cuma hayam goblok. Ai kana hayam nyebut cantik, ai ka aing nyebut tiga tunggu jarong. Ieu aing balik tuh. Kamu teh PSBB mah aing balik ieu Nah, di mana? TV Mana? Kemana ya TV? Orang budak nonton TV. Kok eta TV di kamanakeun? Aduh, lo dit. Kamu mah. Saya tinggalkan sakedeung juga udah nggak ada TV. Ntar aku tinggalin nggak ada rumah kamu. Suka diomongin kamu mah. Kamu teh sok rumah sakit merean duit ke aing. Hah? Rumah sakit sok merean duit ke aing. Aku transfer kemarin teh. Sekarang mah ada PSBB jadi sulit makanya aku pulang tapi eta sawah geus dibuatan ieu nya. Geus, da sia mah mau dibuat ngajerok di imah teh. Kalau hayo kana hayam nih aya oge. Pada mana mah sakurang hidang. Sia lu kuat nampikeun ka gareuneuh kitu padahal gigi kitu teu nempo. Saya teh mampu mau ka dokter ka ditu. Lain make BPJS tuh teh gablok duit teh bejakeun ka si Sardok. Ceuk si hidang pangnyuntikeun hayam. Kadenge henteu, Kadenge kamu mah dia lagi pun dibawa ke dokter eta teh. dokter gila sia mah meureun sarua itu. Gobong sia tah suntik yang tai tah. Nah, sia gawe teh duit. Sia atuh cai-cai heula sia teh lain ributkeun. Nih segala rupa goblok kamu mah ada-ada saja, aku teh hayang minum tah tadi kamu mah. Ya ada pegawai wajang meulina sakitu ya. Apa-apaan kamu meresak kieu Pan galona ge can dieusian duit di mana sia? Ayo kowe nginum ngalebok aya duit meuli di mana? Tah eta sia bersih kocok aing. Aduh, kamu mah teu ridho. Lain masalah terido teh sakitu kayak aya sasasireum sia teh. Mandi sireumnya cucunguk meureun. Anu wayahna we akan ku siar tara mere duit goblok. Kejo ayo. Kela sok we ngajerok di dia. Pan sia teh can mere duit kain sok mau ngajerok di dia ku aing dicokot kejo mah. Sok we ngajerok di dinya sila. Aduh. Aduh. Bagus kamu baju saya kamu jangan lap. Lu ya. Aduh, ini diditan mah ya. Kamu mah ini baju saya. Aduh, ini teh aku. Kojo ini teh. Kojo aku ini teh. Kemudian lap. Kamu kalau ngewa sama saya jangan sama hayam kamu jadi sasaran. Sama baju saya kamu jangan lap. Kalau sok ngara cowok goblok saya teh keur ngalabok tah. Pan saya teh karek datang. Lu China atuh. Nih, gampang cai mah sok we ngalabok heula. Hayang asup surga si lain teh. Ai surga mah hayang. Ayeuna ge geus ngapoe mangi surga aing ka surga. Cai atuh bulan dewek. Terus sok we ge ku aing dicicikeun cai mah sok we ngalabok heula. Saya aya we pugu sia tara mere duit ka aing. Lu mana Gusti? Ka sia teh komplain naon deui ka aing teh? Kajokeun ieu mah beas. Nya heuti beas ieu mah. Dewek ge di sana enggak sempet nyangu ase teh tagetek tuh. Di sana teh PSBB, kamu tahu enggak? Ya, mun pamajikan nyuguhan kieu sia teh cing peka. Naha mah kitu ieu teh sangu keneh. Ceuk aing teh meureun ka sia teh, ai sia mere gas teu. Ieu bola koplok nu kieu mah. Naon dipikeun ka dewek? Aing mere kikieuan pan sia teh memeh naon we memeh ka aing teh geus ribut kan hayang tah. Sakira pimantokeun koneng di kieu-kieu. Ieu malah aduh koneng di ditu kereke sacep-cepeun di ala sia mah. Heueuh lebok we jang sia eta teh pan sidik aya mere sama hukum dasar siohna ieu mah bisa meleun pikaseleun hayam teu diurus nyatu di beres hukum. La ilaha illallah eling sarkesis segopet mantok di ke Saudi Rudet aing kieu carana mah kudu ini teh. PSBB ge peduli cing peka ka pamajikan teh. Sia mah pamajikan hayang geulis dibere duit tara ngalebok sangu hayang dieukeun ari mere gasna henteu
ngalebok hayang jang deungeuna hayo nu ge gugulung hayam tah ieu lebok ku sia enogna cing peka ieu he pamajikan hayang geulis teh mah ieu acis kang dangdan meureun ku aing teh didangdankeun setadinya aku teh enggak mau piomongeun mah pulang teh setadinya mah aku jabakan di Jakarta tuh PSBB. Kamu tahu nggak PSBB? Kalau pinginnya homa PSBB teh serba dibatasi. Aing ge nyatu teh dibatasi di ditu teh. Mantau ka imah libere beas ungkul anu ilaha illallah kudu dibeuweung. Yang tai aing hayang ararateung ngalobok nu kitu. Heuh sok tak kesel aing teh jiga kitu teu dibere duit ku sia teh. Aing teh di ditu teh lain ulin, gadag, macul, nemok, tek brut brut bayaran mana PSBB cek manor teh kieu cenah yang cenah wayahna we cenah rek cenah kabang teh bisa nyokot duit cenah da PSBB kumaha cenah Kang pandewek kudu balik meureun di dieu nya tuh meureun kudu PSBB oge sanajan ku pamarintah dibere ge meureun kasia da ka dewek mah di ditu di Jakarta mah sugan sideung keur gawe cenah bisa ternyata bere cenah sumbangan moal kasia paling kakak meureun kakak jeung KTP diekeun teh sia TRT meunang henteu heueuh meunang can katarima pan kudu aya tanda tangan maneh loh ieu da bejakeun dewek di Jakarta dewek anu menderitana dewek di Jakarta dibatasi tadina dahar jeung mie kudu jeung nog geus we nama noroe cowae sia teh tateuing ka kitu ka ieu ka ditu ka dieu aing mah perlu duit teh ayeuna pan sia geus gadag duit sok duit lain tadi mau duit bisi poho sia masuk pohoan cek batur ngadengi sia teh sok kana togel we sok dekeun duit diekeun alasan kitu kieu deui diekeun duit ieu pan PSBB dibatasi kuring teh bisa pulang ke sini itu segini juga udah uyuhan bisa balik aku teh kan dibatasi manornya dibatasi cek aku ge gadag bangunan teh kieu teu dibayar di Jakarta teh aku nyaeur ari aing tong ngalebok budak aing tong di Paraban boro-boro nguruskeun hayam sia beuteung aing jeung budak aing ge budak sia goblok pan meureunan teu barang lebok ilmu megerah beki lain ai budak kamarana budak sakanya hoan budak heueuh ai si sajang kamarana goblok sia mah budak kitu aja aing teh kamu mah suka ngantep kama putra kamu kapan tadi teh mah cenah rek ulin rek ka mana jang mau ulin cenah itu dah Pak Haji Wawan pang ieukeun cenah pang nguruskeun itu cenah jang suka betah aku mah kalau di rumah teh begini hareudang di kampung anu udah nempo TV eueuh pamajikan gandeng mantau sia teh ka sauri itu lain ku masalah gandeng aku mah hareudang saya budak jangan budak-budak mah ngerowe cowok duit teh lain nama duit sok mau duit sabaraha piraku gadag pangbulan-bulan tuh ngerti kene wae si lain teh PSBB serba dibatasi jangan mengeluarkan duit jangan mengeluarkan emosi kamu santai dulu sarkesi sia ganeng pisan oh jadi teu moal duit mana teh nya teu moal duit teh mana teh nya lo balasan kitu kieu teh lieur aing mah mendingan teu gablek salaki daripada hayo teu duit gadag memang bulan-bulan aya tempo duit rodat anjing gadag deui sia mah ngajangkor ka itu rodat teh aduh ini teh deui jago budak lah rodat ieu mah da mending rodat gablek salaki juga heueuh abi beunghar abi naon postingkeun we duit saloba-loba dina Facebook kanyataanna mah gawe mang bulan-bulan PSBB jadi alasan si goblok mah PSBB datang mah kasih jago deui ka aing mah duit mah mana pamajikan werdan radun saeutik aing mah mana jiga nu gelo ai sia mere duit teh aing teh kalang ngajedog we rodat aing mah jor sia mantog di najis teh harita ka bong roy teh postingkeun duit teh jiga heueuh si goblok mah rodat kieu boleh ngecak mau beli gadag jor sia gadag aduh teh mantog deui oge halo hampura we dek
Saya tinggalin lagi kamu, walaupun kamu lagi barare ya. Ntar aku bawa ke dokter lah. Ini sekarang jadi ngomong lu. Sawah. Aduh, katekeun ieu mah sarekeun. Pang Bako ya? Oh, jangan balik gawe teh kita. Dia teh bingung urang teh. Balik gawe tadi nama balik gawe teh hayang kana di Jakarta beli tuh mah PSBB. Lain han nek ini teh ini kumaha ieu? Di itu PSBB aku teh di sana disuruh pulang, di sini suruh ini lagi. Sarkesi. Sih. Terus kumaha ini? Gak tahu aku teh lagi bingung. Agak ngomong deh bahasa Indonesia. Saya kan kerja di Jakarta. Oh iya. PSBB. Pasebebeb. Iya, PSBB. Aku teh di Jakarta teh diusir. Suruh kamu pulang dulu, cenah di rumah kan, jadi istirahatkan, cenah pekerjaan harus 25% cenah Pak. Padahal aku teh butuh loba bayarin. Mau pulang aku teh. Jadi Datang aku di rumah. Suruh pulang lagi cenah enggak bawa duit kamu mah cenah. Si jago pejiat mungkin udah dibawa ke dokter. Teu mampu goblok pada aya meureunnan bantuan pemerintah meureun cenah canang. Aku makan ini tuh Bang Bapak. berangkat deui. Berangkat lagi saya. Cak ember. Geus aku mah udah tidak Nafsu lagi. lagi aku mah mau menyarankannya kalau gini mah ke si Parete aku. Udah ya, aku mau ke Parete dulu mau menyarankannya dia. Udah, siapa ke Saudi? Ya sebentar, balik di Saudi. Rewek gaya deh. Iya, tah. Iya deh. Hei, sarkasi, aku sudah kaya. Ya. Dulur. Bisa metrika tina kejadian tadi mungkin dina video tadinya. Jadi intinya mah rumah tangga teh kudu sinkron antara abelena jeung lalakina saling jujur terutama si lalakina sarua jeung abelena kayak gitu lah biasa dibidangkeun dina dengan tadina. Iya. Gila subrek eta channel Bang Tuyan 28 Di like. di komen, di share sadayana. Atur nuhun anu terus Satya Marojong kana acara atau nabi kana channel Bang Tuyan 28. Oke. I see you and this band as in and Bye. Bye and have a nice weekend. Bye bye.